ibu maot amal kan anu nyarengan ibu naon amal ari emas dianggo moal emas bade dianggo upami ibu maot bade nganggo gengge anting liontin. Nah, jujur sama saya jangan berbohong. Upami ibu maot emas kusaha engke ahli warisnya. Ahli waris bukan putra, ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak mas nanti ku salakina dipakai kawin deui ya. Kawin nanti jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas teh. Emang ku salakina dipakai kawin. Kawin nanti jeung pagawena. Jadi hati ane tamit ini. Semoga amal mapuki. Benar sok, aina coba suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil, dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Ada orang yang kayak naik Fortuner, budak orang rek naik ranking, seng. Moa, saya teh maot mah pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah OTW makam. Makanya jangan sombong dong, punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin, kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh, jadilah hamba Allah. Ngeriweuh dirinya mah. Sieun teu kakejar target omset make kudu riweuh. Sempurnakeun we ikhtiar. Milik rezeki mangke ge nuturkeun. Nya, tah ayeuna suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da moal dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana, beres we idah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres we idahna, pamajikanna teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Dari siapa teh ini? Kumpul. Tumpakan ikut supir. Mobilna saya ngeri katanya. Rugi teu boga amal marugi. Rugi teu boga amal marugi bener teu. Sanajan sawahna hektaran da kelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau ngadengin hubungan makamna 4 hektar. Beres mah maot kawin deui pamajikan teh jeung tukang macurna.